ronda kamaran sih mah yo. Aduh, sepi kieu sih kamaran ini ronda apa candatan ini dah. Nah, sorangan deh. Malam Jumat deh. Apa keliling ya? Wah, kebeneran yo. Di mana burangan kabeh kuaing harian Aduh, capek teh, ya keliling teh, bari malam Jumaah deh. Aduh, untung eueuh nanaonnya, eueuh anu sok ieuan. Nah, daratang ini ronda. Kuaing harian Ya si Akeo ka mana deui? Teu milu ngarona licik si eta mah ye. Bagan malam Jumaah sok eueuh. Oh, main aneh. malam sok eueuh. Oh. Geus kapos geus lah ayo. Tuh, ini eueuh kopi-kopi acan itu deh Malam Jumat sepi. Malam Jumatan di Imah juga main. Tiga nama, nama. Mengkasih kan mah di Imah. Biasa hari ini. Nyaho ye. Angin suka teh. Rasum kieu Boga duit boga duit lu urang teu mawa deui teh biasana akal tidak kalah eueuh ka mana eta kunaon aduh lompatan naon teh itu naon aya naon itu Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Balik lana pi marayok kana wakina ada benar. Allah malah kasum tu bi ka aman tu alir ka patawi mati kana marahimin. Assalamualaikum Mang Bolang. Waalaikumsalam. Aduh, Mang Bolang. Halo, Dad. Ngopi sana sih ya. Ngopi-ngopi Dad. Aduh, kumaha sehat ya? Alhamdulillah sehat Dad. Anu nih Dad, pinariun ya. Ya perlu asalkan dia ge. Lain urang teh. Tadi teh ka imah RT. Pinjam duit teu dibere aya pamajikanna. Aya pamajikanna mah heueuh rada ieu tah hese nih. Oh, Sugan ayam. Urang arek minjem ka Mang Bolang. Bara duit. Poe ayeuna we Pak suka dibayar ku urang. Bara duit. Butuhna 300 tuh gede ieu. Uang cash Tapi aya duitna mah. aya di ieu teh nya TF-nya. Oh, siap ari kitu mah. Alhamdulillah urang jadi mah riweuh teuing kudu Berapa 300? 300 we. Wah, apa nama? Di imah urang HP-na teu bawa di imah kita dibere cash sugan ya tas di imah. dikirim. Oh, atunya syukur atulah kitu mah. Aya Urang moal urang buru-buru. ya Ditungguan pamajikan. Mas Dikirim. dikirim. Oh, atuh. Duluan we Urang balik ka atunya. Ayo. Heeh, ampun aja. Suka dibayarnya. Beres ya. Yuk. Assalamualaikum. Ya. Uang dicek yang ngajaran benar teh gitunya. Bolang teh ngirim. Uing ka Pak RT mah geus hararese ya gara-gara nipu nu kamari. Aduh, aing mah tu RT teh Mang Bolang ka aing teh. Nara nipu we. Ya aing minta duit 300.000 jual dikirim 300. Koplok. Dadan, balik nih tidak. Kajun, tenang. Urusan ustad eta mah tenang. Gimana? Ka dieu. Tuan Pak. Ngomong naon tadi? Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Pak RT Ustaz. kumaha ya? Pak RT teu ka mana-mana. Teu ka mana-mana. Oh, geuning kunaon teu ka mana-mana? Teu ka mana-mana we. Atuh lain ka mana-mana Pak RT.
Nya tuh. Ari Pak RT ka mana? Ih, reka mana-mana. Astagfirullah. Aduh, leuseuh jadi teh lempang motor ya. Wah, bener ya motor uing di dieu. Ah, bener juga nama digadekeun ka RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Duh, Pak kumaha? Ustad. Wan, Cager Pak RT. alhamdulillah. Lain urang trek nanyakeun teh. Tadi cenah pamajikan urang ngadekeun motor ka RT bener eta? Bener. Oh, bener. Gadekeun. Lain eta teh bebeh aja ka urang teh. Ngagadekeun teh. Emang digadekeun sabaraha ku pamajikan urang ka RT? 1,5 juta. Ku gede geningan. Ongkos beja ke orang 500.000 pamajikan teh. Gerung jadi 1,5 juta aneh. Wing Mahal, Pak Teh. Ustad. Pokoknya mah pamajikan tadi 1,5 juta wing. Ka urang bebejana 500.000. Atuh 5 urang juta. meureun kamahalan. Tadi narek ditubusan langsung ku urang atuh bebeja dari teh pamajikan teh. Mentakan cuk urang teh atuh ari tiba 500.000 bukan urang boga gitu. Ari 1,5 juta pan meureun eueuh urang duitna teh. 1,5 juta. Ih, urang teh hayang nyaho urang. Ayeuna rek ditebusan 500.000 urang teh hayang nyaho 1,5 juta. Duit Setengah nagenan juta, ya. Ustad. Urang 500 bukan nagenan. 1,5 juta mah teu boga. Iya, sakieu 1,5 juta ieu teh. Kan sabaraha hitung? 1,5 juta. 500 eta mah. 1,5 juta. Ih, 500 cek saha hitung heula sing bener. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Pak Ustad diri, Pak Ustad. Calik. Iya. Kumaha Pak RT? Sehat? Alhamdulillah. Teh nuju teh sanes. Nuju ngeteh. Iya. Lo ngiraosan? Oh. Haus belum Pak Ustad? Hausnya. Duh, haus mobil teh. Wah. Haus di ditu. Orang Taruhnya aja lompang tuh tumpak sendal capit orang ka dieu teh. Oh, kendaraan ti mah. Sabarna mah teh urang teh. Kumaha ya non ieu teh? Arek minta tulung saeutik. Tulung naon ya? Eta pamajikan ngadat hayang meuli skincare. Wah alah. Tadi tuh orang teh ceramah di ditu. Eta tuh dibayar di anjuk di hutang. Aneh ceramah di hutang. Kudu nama cash man eta teh jalan ke akhirat gitu nya. Nanti aya tuh gocap mah urang pamajikan ke balik tuh ngadat. Kon meureun cenah balik ceramah nanyakum. Aku cenah eueuh amplop nah gitu teh gocap urang ulah loba teh. Ieu Pak Ustad. Aya 50 mah ya. Alhamdulillah tuh heeh. Kan ku abdi teh teh acan dipotongan 50 na cepean. Masih kena golondongan gitu. Aduh, percaya ka Pak RT mah gitu da pasti duit malulu gitu nya. Ajeuna tuh suang tukuran heula ka warung. Nya punten nya ieu mah panukeran nya. Nu penting urang pan aya jang urang gitu nya. Ya punten nya tukeran heula nya. Atunya. Bisa nangan-nangan lupa atuhun Pak RT mah. So Ka warung heula nya teh nya. Mohon nya. Mangga. Mohon. Ka dieu deui. Mohon. Wah, berarti jadi. Lain teh. Kumaha? Kan basa keur minggu kamari urang teh minjem gocap perasaan teh urangnya. Kamari teh eta. Heeh, jangan gantian. Gantian hari teh urang poho hampura. Aduh kieu ya ayeuna mah. Kumaha ieu teh? Pan tadi teh urang pinjem gocapnya ka Pak RT-nya. Bisi pasihan tadinya. Kan urang teh minggu kamari teh minjem deh gocap Pak RT. Jadi cepet. Oh, tah ayeuna teh tulus lah ieu mah. Gantian we heun kamari jeung ayeuna meureun gantian ya teh. Heeh. Tah urang jadi meureun teh boga hutang ya gantian cepet urang ka Pak RT-nya. Pokoknya mah heueuh. Itu teh lah. Baiklah aku teu ngarti. Nu kamari hutang nu kamari minggu kamari jeung ayeuna tah tadi. Eta teh urang mayar tuh cepet. Meureun lunas urang teh boga hutang supaya teh bawa ka akhirat urang teh gitu. Heueuh lunasnya. Lunas geus lah urang. Ieu urang buru-buru rek ka imah. Pamajikan bisa neangan. Lunas teh nya. Ampura. Mangga teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ustaz teh iya aing jadi. Itu minjem duit. Gocap aing buka cepet. Aing bere cepet kita tukeran. Yang hutang, boga hutang enggak aing.
kocak minggu kamari. Aing dia lah, sering lah, sial lah. Yuk, aing.